Ya rujit di cair teh. Ah. Ya leur. Kalau bersih hati. Capek ente minta eureun di sukewe di subuh di jana arit. Halanya abi ieu halanya. Sok. Nyian heula kuehna cenah. Ni eueuh eta mixer. Pewe kuleungeun. Baik kuleung aku eta we. Di caina di dieu. Alah. Ngan gorengan tempe we. Udah teh ieu. Bukan teng atuh nih. Lari eueuh atuh si Nur. Iya atuh ku ieu. Nintong. Itu rum tuh kenteng. Tapi ganjel ku ieu. Nih hayang kadur yuk. Iya tuh ieu paragi ieu foto studio Atin pun. Nih. Nih hang kadur yuknya. Bae bobodohan atuh udah malah dihurungkeun. Entah siapa ku ieu. Sosok atau ieu cita kumarane. Sok. Encer teh teh ieu. Guys. Ieu Nya naonnya nastar? Heeh. Heeh jeung eta tuh jeung ieu no kue. Kue bulan. Heeh. Nih da citakan atuh maneh teh. Nastar nastar mah katang dibuleut-buleutnya. Heuh sok atuh alas ya. Ih ciga eta ciga tai hayam. Heuh geuleuh. Bae atuh. Encer teh nya. Kudu deh campuran aja. Baik katang kieu ya awas gerak. Kan ieu tadi buleut-buleut. Bang, teh tadi kieu kan garing tuh. Eta ieu eta mah rum. Ieu gede teuing teu. Heeh, Iya, sakit nya. teuing. Sok. Rum. Kayak orang encelana ku ieu. Nur mentanya jagongna. Kop. Berat rum sing robang. Si kita mah embungnya ada geuleuhan. Dageula tuh ciga tai. Mon teu we. Tuh geuleuh pisan. Ciga tai morocot. Ih geuleuh. Tuh, ieu teh nastar ieu maneh. Gede Apa teu kue Roma apal teu ning? Apal. Anu dibarul kue kalpa. Barur atuh nih, balur. Heeh, anu Kue dibalur. kalpa. Lain. Anu di kalapaan. Lain nu dibalur. Ieu nya kue Roma nya aya nu kieu. Wah. Heeh. Nur geuleuh ini ciga tai. Kudu nama ieu teh ku ieu ku taneuh. Tai we jeung tainya si kita mah nya. Ni bae atuh maneh ni geuleuhan pisan. Huruf. Nur nu ngabulet-bulet ku abi baluran ku ieu. Berat Nur. Ni tong di ka mana wae atuh Si ni. kita mah teu bener pisan tingali kalau karujit kanu eta. Heueuh nya ni saing pisan. Udah atuh sok pang Seorang kayanya nih abi oge nu orang kaya henteu. Saing. Saing deui Dan saaraing. Nur mancorok geuleuh. Tah kitu atuh. Heueuh, mayar. Atuh da urang ge bakal mayar maneh teh. Ngan urang teh tadina teh da rek mayar. Ngan bawana tuh maneh dari weuh ka urang diliwat. Jadi urang teh nyakeuh we. Tuh atuh kitu sarana we atuh meni meungeut. Yang geus we urang Ayeuna teh. kitu mah tong ngeureunkeun tukang dagang ka era-era. Da urang teh tadina mah erek bener mayar ka maneh. Ngan maneh mah ka urang teh nih goreng hate. Oh, lain goreng hate da geus boga piling urangna. Ya jadi we enggeus we. Urang teh buka duit teh teu neunah heula antepkeun ka maneh membayar we rasa kitu emang. Kitu daripada Lain nah maneh atuh teh ngindar kan. deh kata ngol tak ada pesen. Oh, nah kalbak. Ah, yang kalbak mah naon emang kapok, tuh Kapok santai da aing mah dibayar. Dianyukan. Heuh bae atuh da dibayar, anyuk ge. Dibayar di dinya hungkul aja si Kesi. Kemarin si Kesi maya nganyuk deui ka urang geuningan. Aja haji, Can mayan pik ayeuna. boga keneh hutang. Boga. Makannya kok sabaraha eut?
10 siki anu 15.000 hiji anu 8.000 terus 10.000 bagi Mana atuh tagi? apa sorangan meureunna da kayak gini dibayar sakumaha pernah ngutang sakitu cenah. Heuh, pirang hutang sapi naha atuh teh dek we metuk kitu mah hutangnya. Aing teh keucum nih teh modal ieu teh. Modal ieu teh beak emas aing teh. Mana emang boga emas? Udah orang tarik pakai emas teh salah kos haji pamer ka batur. Kita beak emas urang teh teh 1 kilo beak emas teh. Nyawa saya teh kilo. Asli Lauk emas we 1 kilo mah. emas aing teh keusi da unga bulan teh sok deuneunan emas aing teh. Juta enak pakai modal ieu urang teh alhamdulillah. Hapek teh karek dagang sapoe geus anyukan aing mah ah. Heuh, atuh dah zaman ayeuna teh dianyukan mah moal payu. Heula juga keuceuk eta teh zaman ayeuna ieu mah nya anyuk wae kos zaman baheula wae ah. Ieu deui rek didagangkeun. Heeh teh dagang. Terus atuh ieu mah kurang dagangkeun. Dagangan ka mana atuh? Itu bae we ka. Terus saking gaek cukup beureun urang Iya dagang. tuh. Ya mau dagangkeun mau dagangkeun udah ka deui. Bae atuh ka urang mah ieu dagangkeun. Urang buburu atuh ceuk. Sok atuh bae dagangan ku ece 1.000 500 perak di dusa wadah. Tuh atas di aing mah. Keuci itu sabaraha itu 200 siki. Heuh, berat 200 siki mamangul berat. Sok atuh Bangun urang pitas. Sok ieu. 1.000. Ya. Jadi kemarin kita kan 8.000-an. Aku bayar 1.000 keun. Ngeus atuh teh manehna 7.000. Keuceuk atuh udah eueuhan di dituna. Eueuhan di dituna keuceuk mahal ayeuna mah nu kieu teh. Geus di urang 8.000 keuceuk 10.000 keun. Nih di maneh 7.000 ku urang 15.000. Mangga keuceuk entok. Ini meni urang atuh mi awe gawe. Atuh udah sok banawan mana mah aku mah urang nu gablegna atuh. Sok 8.000 di urang ku euceuk 10.000 keun daek henteu. Amun teu daek tong dagangkeun. Daek teu. Heuh atuh mi entong 1.000 pisan atuh. Keuceuk 1.000 dikali 200 siki sabaraha aing mah. Heuh atuh da urang teh nyunyuhun. Enggeut entong embung mah enggeut entong ke ku urang bae urang ge mampu keneh keuceuk. Kebae ku urang we. 1.000 nya, 1.000 batina nya. 2.000 atuh nya. Aing Bae atuh ini. ceuk. Aing batina mana mah nya aing teh balik modal hungkul mau menang bati. Nih bae maneh mah bae loba kene emas. Beak aing 1 kilo dibelikeun nu kieu emas. Kepae teh kene atuh. Beak bisa beak aing teh ukur aya gelempengan hungkul hiji teh 1 kilo. Emas teh. Heuh sakang maneh-maneh mah. Nu gelempeng hiji. Lain emas asli emas 1.000 weh 1.000. Mun ieu 1.000-an di urangna ku 10.000 keun heeh. Tah anu harga 15.000, 16.000, 16.000 keun. Pokona mah anu harga-hargana Loh, kete mah jelema teh mah leuceh anggar we mending kene ka maneh hargana murah. Hah? Wah, ieu urang mah pesenan moal dagang deui. Amun anak maneh ieu laku, ku maneh dagangkeun kabeh. Nya ngapoe heeh. Bae mun dina payu 10 ku urang batinya bonus kerupuk 10.000. Heuh, kerupuk saware. Heuh ge dibayar sawak sakantong keur kudu kerja urang katong nya. Tuh. Sudah laku. Sudah laku. Lain numpang heueuh urang itu dibere gawean jebak ge urang balik na Lain dibere gawean maksa we maneh mah hayang gawe ya. Maneh sok itu urang mah baik. Sok atuh buru ah nu ngomong. Eta tah ulah kalebak kade ulah kalebak. Bayinya ngayanya Nur. Ini Ini nu gede. Ini untungnya teh ngabor-botnya. Kelas ya. Bayar Murah tuh. tuh Nur deui Nur. Ieu teh jeung Bulat-bulat topping. deui ya. Ieu teh jeung toppingna karana teh. Bakal lucu gerak. Nih teu bae. Bengkong. Alah, si Ita mah nih saai. Kenyalakan Yang ini lucu pisan. Ya Nur mah hese. Tuh. Dinu itu na tuh mecelna tah dinu kitu na. Hese. Si Nur mah gede tenagana cik. Ya Allah, ini asa seungga, ieu teh hirup teh ya Allah, memang geus jangan ieu teh kudu kumaha. Si Sarkom teh ka mana cenanya di dago-dago teh eueuh, meni nu beberes imah teh. Coba kalau lotor imah teh meni anggur si eta mah. Ini asa seungga ya Allah, arek mayunan kalebaran ya teh ya Allah. Duit teu boga, salaki
ting iraha balikna ting bakal balik ting moal gawean eueuh aya ku gawe di Cihaji teh dibayar kudu kumaha ieu teh ya Allah mending geus lieur urang mah budak rungsing wae hayang meuli baju dulag da pugu baturna balana geus mangeuli sok sedih ya Allah nyeri hati melang budak kitu teh kumaha ya Allah atuh pasien abi rezeki ya Allah jeung meuli baju budulag we kembali abi mah teu meuli kieu Kom, kunaon ari maneh? naon Cihaji Kunaon nih jika nu loba pikiran kitu maneh mah anggar ah. ieu teh urang teh keur jangar keur bingung ieu teh keur lieur Bingung naon deui atuh keuceuk. Cihaji ka dieu rek naon rek minta urang beberes Heuh, tadi mah heueuh ngan urang teh wati ningali maneh kunaon atuh kitu cek urang teh. Ih jika nu manteng pisan pikiran teh. Cihaji abi teh lieur ieu teh ya Allah Sok atuh nyarita keuceuk kunaon. Tunggu percuma nyarita ka Cihaji mah Sugan we urang teh bisa ngabantu atuh keuceuk saeutik-saeutikeun mah. percaya urang mah ka maneh Keuceuk da urang teh atuh aya sisi baikna ieu meni teu kieu wae. Ada mari mah aya sisi baikna ke tungtungna geura. Moal keuceuk sok-sok nyarita heula atuh kumaha. Cihaji urang teh meuni asa lieur ieu teh rek nying hareupan lebaran teh meuni asa seunggah. Budak itu ogo wae hayang meuli baju cenah siki Ieu atuh keuceuk da geus tengah-tengah puasa ayeuna teh atuh. Keuceuk atuh da urang teh naon erek dibeli da duit teu boga pugu gawe di mana ge pan urang teh dipake mayar hutang. Heueuh nya urang geus ieu edek eta nya urang teh rek pameulikeun baju si kita heueuh. Poho we Cihaji ante pameulikeun ge urang mah embung Ieu aya ieu urang mah kita atuh. embung geuceuk urang mah Baik, Cece goreng ditungtung urang mah Moal embung teh keuceuk aya ikhlas. dijadikeun di hutang Ikhlas kumaha keuceuk urang mah keun bae ieu daripada budak teu kabeli baju lebaran Cihaji karunya. urang mah angke teh kumaneh teh goreng tungtung maneh Keuceuk tong nolak ieu rezeki maneh ieu teh. ayeuna maneh mah ikhlas ka urang mereng ke tungtungna. Moal atuh Sok, ceu da tadi urang teh aya tadi. sisi baikna ieu. Ieu mah itu langsung beberes tadi. Baik, baik, Ieu mah teh ikhlas, bonus asa atuh jeung si geus kita lagi jeung gituan maneh ah jeung bener baju. eta teh Cihaji asli Haji mah Asli mah goreng keuceuk si ditungtung Moal keuceuk atuh da urang teh meuni. Sok maneh teh enak teh papasan. Heuh. Kali ulah kalebak heueuh, tengah kulon tah urang katongo. Tak ieu kieu kieu dagangna kieu, jadi apal nu urang gitu ya. Nang ning nang asai. Gitu. Pap aja. Nang ning nang asal kurupuk gitu. Ada susah urang. Bisa pinter heuh. Kali ulah kalebak. Eta urang teh baliknya sabaraha minuman. Da Heeh. gogorowokan. Cuman we meuli atuh pragopean. Nih, Sekarang teh bati teh dipunci teh. Tadi ulah kalebak, teu nambutkeun aing nu deuk nganyuk, teu nambutkeun kitu. Ulah tadinya. Teu Rumi mah Sabaraha deui Ron? tilu. Dua deui mah jangan dipuncelut kieu tah. Tah kitu. Ini tong tarikeun kita. Ngaruksak si Tama nih. Nih geus alus-alus nih. Dia satu Nur. Dah ieu teh hari bulan puasa tidak boleh marah-marah Nur. Kita ada kelebaran cenanya. Jadi tong marah-marah Nur teh. Mana mah ada ngaruksak. Guys. Sok open, Bururum, open. Bos. Kieu nya geus alus. Tong didedetkeun Rum. Si kita teh tadi nu didedetkeun mah jadi ruksak. Ya maaf. Tah. Ih alus lucu. Sok buru open Rum. Rum nu orena hungkul Berat, Rum. tuh. Lucu. Lucunya.
Rek di emam ya. Teh tekan uluhur. Nah, ada tilu Nih naon we ada duanya itanya. Antepkeun heula. Heeh, cenah asak, cenah bekrehnya urung. Itu baru dak kenal. Kenar. Kade sa eta ngagebru etana ulah ulin di dinya atuh. Oh, ini anggar budak teh nya di kituan di piningan kitu lain jang ulin maneh. Bae mah ngeunaheun sasaungan. Saungan heuh kade ngagebru etana. Ulin mah di dinya. Naon si Ita? Tah nyokotan jagong. Naon eta gagabah nyokot jagong nu uwa sia. Eta aya jagong tadi dieu atuh nu geus eta. Tuh kada eta arulina. Ulah jero, ulah ngopepang ka luhur bisa manguragan. Arulin wae di dinya. Nya naon eta? Kue bulan. Nenek kitu kue bulan mah. Kan ieu mah bulanan teu potongnya, lain bulan sabit. Budakan. Itu sabit. Dorong. Ini kan lagi Amang eta mah. tentang beda. Tamang tah. Nu sampai atuh carekan ka abi. Ieu nih cijatai. Ini mah nya kue bulan kieu ibu tut pisan. Oke kan rek pururukan da ieu mah estetik tuh. Ini eta mah jiga martabak apa teh jiga anu dikeun Sok-sok eta, kita makmur. sok-sok eta. Daya tuh Nur. Sok atuh. Nih sini mah segala tanya. Tuh nih ngomong wae. Main komen we nya. Biasa ngeunah atuh. Mingke teh lebaran teh estetik cenah naon ieu cenah. Tai hayang. Kata ieu teh kelerna etanya, kumbahnya jang wadahna. Sok maneh teh enak teh ka pasar, heuh. Dengan sangu kudu eta aya wae di imah atuh jang sahur, jang Haji buka. asli Haji. Asli ieu jang Haji eta. moal dituntut urang Moal asli. keuceul ieu mah asli, maneh ieu hitung-hitung bonus we. Gawe diitung urang. Asli Haji moal goreng tuntut. Heeh, moal keuceul ikhlas pisan urang mah. Alhamdulillah Sok si kita pameulikeun. Ya Allah. Cek dong digituan atuh cek kan bae da ikhlas urang masuk tong meulikeun budak teh baju. Haji urang teh geus jangar pisan. Ya teh ya Allah. Sok ayeuna mah ka pasar, maneh enak ka pasar meuli dengan sangu jang sahur, jang buka, jang eta we jang baju lebaran. Alhamdulillah Haji urang ieu bakal mahi tepikeun ka lebaran. Heeh atuh jang bakal lebaran. Jabang kete sawal teh maneh teh loba nu hajat geuningan. Heeh Haji atuh kumaha kewe nu hajat. Haji nuhun pisan Heeh jeung keuceul sok atuh budak ka eta salah pura keuceul nya urangnya. kembali Tadi nang elekti tak beberes urang teh ningali maneh kitu kembali nya Haji urang marido beberes teng Haji oge urang. Heeh. Wah hayu atuh ceu. Alhamdulillah aya nu ngabantuan ya Allah. Haji nuhun pisan nya. Heeh sok gerak ka pasar ceu. Haji jeung sehat-sehatnya, Nya, jeung sok. bagus terus. Amin. Allah, alhamdulillah ya Allah. Saya jeung beli baju budak ya Allah. Si kita marung sing wae ayeuna mah. Alhamdulillah ya Allah, Cah Haji aya hate sae ka abi ya Allah. Leuh Cah Haji dileuleuskeun hatena. Ayeuna mah geus bageus, sugan atuh ya Allah, kapayuna Cah Haji teh cing bageus. Cing bener ya Allah, merena teu hitungan ya Allah. Geus Geus, nanya Can. jahitnya. Kade atuh panas nih compal. Ku kardus. Nih compal ih. Ih, Oh iya. Tah ieu panyompal. panas. Ih, panas pisan. Nih lain kitu atuh orang ieu. Panasnya. Lucu. Panas pisan. Ieu nabuskeun. Ini dae kita sia teh atuh mending geus di luhurna. Nih siap Iya, kita nih beleguk nih. pisan maneh nih. Eta di luhurna geus antep panas. Iya. Oh, nih beleguknya. Nih, Salah wae. orang kanu kelerkeunnya. Sok. Geus cenah. Nih eta jeung naon nih riweuh. Iya, jang nyodok. Nih, gede-gede teh. Ame langsung. Ini balalagu. Kiringan. Nur tingali kararian can arasa. Nih rum cing balek atuh nih. Tuh. Ini nggak bisa tiga tai.
teh sakca